Halo anak-anak, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Dina video kali ieu Miss Intan bade ngajelaskeun tentang rupa-rupa kadaharan. Tah ayana teh di pangajaran anu kaopat. Rupa-rupa kadaharan teh nyaeta macam-macam makanan. Ayeuna Miss Intan bade ngadeskripsikeun sababaraha kadaharan. Nu kahiji nyaeta cilok. Cilok teh rasana gurih, dijieunna tina aci, biasana dicolok awi. Bumbuna make bumbu kacang. Tuluy anu kadua cireng. Cireng rasana gurih, dijieunna tina aci, biasana didahar make saos atau bumbu rujak. Nu katilu nyaeta bandros. Bandros rasana gurih campur amis. Bandros dijieunna tina tipung beas jeung kalapa. Bandros biasana dipurulukan ku gula. Nu kaopat nyaeta kue ali agrem. Ali agrem teh rasana amis, dijieunna tina tipung ketan jeung gula beureum, bentukanana jiga ali. Anu kalima nyaeta wajit. Wajit teh amis rasana. Wajit dijieunna tina gula beureum. Wajit biasana dibungkus ku daun jagong. Tuluy nu kagenep nyaeta tahu buleud. Tahu buleud rasana gurih, dijieunna tina tahu, bentukna buleud. Tah barudak sadayana mung sakitu materi rupa-rupa kadaharan dina pangajaran anu kaopat. Mugia materi dina video pembelajaran kali ieu tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Semoga materi dalam video pembelajaran kali ini dapat dimengerti oleh kita semuanya. Hatur nuhun, dadah.